Jung saya jampangnya sing betah di dunungan anyar gitu. Kurang herakeun bapak jampangnya. Jung sing betah di ditu. Mun maneh diadukeun ke jaga di ditu tong kagok. Ngarewen pieun ke cararoplok teruk batur teh ku maneh sangang nah sing nurut ka omongan bapak jampangnya. Leung cung maneh sing betah di dunungan anyar. Mun kira-kira dunungan maneh ibaratkeun rudat atau apa ditobrok we cangkeng na tuman. Maneh diadukeun di tong kagok. Tepot tuh tandukan pikeun kecoplok tanuk batur ku maneh. Kade maneh mau diadu teh hati-hati lewung. Sok dahar heula dahar terakhir mah di dieu. Lewung jampang dahar terakhir di padepokan pangupukan. Sok dahar heula sing wareg. Oma tuh ngerakeun bapaknya. Ngerakeun. Mat jampang ulah ngerakeun bapak maneh mudah-mudahan maneh sing sararehat gitu sing sehat. Sing panjang umur sing sararehat. Sing panjang umur nyaleungnya jampang. Sararehat sing gede milik akhirnya tos datang tos dongkap Pak Haji Erik tos dongkap ngomong ngagaleuna sarehatnya gampang kalah cenah dalah heunya Pak Haji pamang Pak Haji nya dalah heula karunya tah dunungan baru tah ieu teh dunungan baru Pak Haji Erik meni sakolebat Pak Haji meni sakolebat ka dieu dinyankeun kop dah heula terakhir dari padepokan pangupukan kesep umat ngerakeun bapak hanya jampang dua nana masih sarua